acan ngedamel berondong jagong, urang nyiapkeun heula alat sareng bahanna. Hiji, panci. Kedua, sodet. Bahan-bahanna aya jagong, gula beureum, mentega, jeung cai bodas. Carana, urungkeun heula komporna, tuluy tambahkeun mentega jeung tungguan nepi ka cair. Geus kitu, tambahkeun jagong jeung tungguan nepi ka jadi popcorn. Tong hilap, aduk mentega sareng jagong dugi ka rata. Tong hilap oge tutup panci jeung dagoan jagong pikeun ngableduk dugi janten popcorn. Kahiji, urang potong heula gula beureumna. Kadua, asupkeun mentega jeung gula beureum nu geus tadi urang potong-potong. Tong hilap, asupkeun cai bodas supados leuwih gancang gantingna. Nu katilu, urang asupkeun popcorn nu tadi geus asap teras aduk dugi ka rata. Anjeun tiasa ngabentuk sakumaha anu dibika hoyong. Di dieu kuring hoyong ngabentuk bundar ku leungeun kuring. Pastikeun ngumbah leungeun anjeun sarta acan ngabentuk borondong jagong.